Lain ember ikan itu Singapura gitu. Urang ember ikan, ember nu loba lautan. Ieu anjing Amerika. Amerika. Batur ke Amerika. Ke luar negeri teh ya. Bisa bahasa-bahasa. Jeung bahasa Inggrisna sayah naon? Ieu gerak minang ngitung bisa. Heeh, sing sok. Itu mun bahasa urang kita hiji 2 3 4 5 6. Oh, bahasa Inggrisnya kumaha? Amun bahasa Indonesia 1 2 3 4 5 banyak Heeh. 7 8 9 10. Bahasa Indonesia. Bahasa Jawa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lamun bahasa Cina nanti hiji teh. Iki sakti kok laki pekau tap lek cangkar tulit jember. Soalnya bahasa Cina bisa. Oh, bahasa Cina bisa gitu. Bahasa ieu segala bahasa Inggris. Bahasa Inggris kumaha? Milang bahasa Inggris. Bahasa Belanda kumaha? Menyeket ulang hiji ket Belanda mah In. Into this will have taken and hunting. Nah, itu teh 10. In teh 10. Amun 1000 butin. Butin. Amun 2000 bubutin. Amun 3000 nya tinggal baju mah. Lamun 4.000 bubututan. Kalau 1 juta buyata. Kayu agung babareuteus samia rempel samia pang-pange sekar mekar galih pangese si pandan arum banglus lampahipun astra jinga sareng Nyi Ijem anu dina waktus eta parantos jadi bebelahan terong saadat jeung sakalakuan anu kiwari aya di bumi nuju sempal kapiguyon antawis asta jinga sareng Maijem. Jem. Bawa daun jauh ka dieu. Urang main plastik. Ieu robot ilaha illallah. Jam. Lain hayang dikeriting. Ulang tarik lebaran ya. Oh, syukur hayu ulah. Salah euy. Tahan waru. Si Jem teh sangka eta bujur pewat bisa ngagapruk. Urang-urang mah baheulana oge urut ronggeng. Dirong-rong bari dicongeng-congeng gitu betul lojer. Gitu. Bisa di kopi gitu Jem. Lojer. Di kopi, di monitor tukang kopi katabrak motor. Aduh, ampun ceng si Jem. Naon sih ah? Ya. Hari seni jam pan urang kieu kapan seni urang. Jadi lamun urang hayang rerengkenekan di imah kudu seni urang, seni Sunda. Nah iya atuh.
Oh iya na aya seni barat mapan toel ciri beri dangsa geuning silih hareupan silih puntang tak silih puntangan tak bener teu? Ya bener. Nah ayeuna mah mana jeung urang silih puntangan cangkeng. Tuh. Udah urang mah sudah hararese rek nurutan kos barat-baratan we gitu. Kitu kumaha? Rek muntangan tak maneh mah cing penjelut gitu. Lencing penjelut juga belum gak pernah urut nanggung kisah teh. Jadi hese tak bonjol ngerotot lah. Aduh ampun. Aduh. Pan bahasa ge bahasa dengan mah jete more tuyur. Bari artina teuing da ingin ngadenge ti batur. Ayo mana bisa bahasa Inggris dong? Ya urang mah pengalaman geus ka Inggris. Mana-mana geus ka Amerika. Aduh ampun jeung aing. Ijem. Ijem. Urang mah cara seni teh resep bae kunaon mah. Oh, hah? Ari urang mah seni resep bae. Iya kudu tuh, daya mah seni urang. Mau coba ka bisa deui ngamumulai seni urang lintang ti urang keneh. Mania atuh. Oh, cak kitu. Kemudian ayeuna urang daek meuli kacapi banyak keur ngalatih maneh supaya maneh bisa nyenun. Anyineh. Maneh teh supaya abah maneh bisa nyenol. Anyinen tuh. Da bisa urang oge nyinen. Nyinen kumaha? Oh nyinen biasa kok sinden ayeuna gitu. Oh, cing sok atuh aing ngacapina. Da ipongan. Maca. Jadi kacapina tabu. Kacapina. Ya, dengerin tuh siapa aja ya. Bisa-bisaan jeung maneh kan. Oh, cing. Ya. Nunan tung. Jadi kita dikagokkan ai. Yo, kata. Ya lagunya. Cahaya Suminar. Lain Suminar belegu. Ayana. Cahaya Sumirut gitu. Bayangan. Aduh bayangan tetapi. Ditangka hati. Terus Gusti kagungan jarawat. Belegu. Ampun jeung hiji lain jarawat belegu. Aman tumor. Kagungan naon atuh Gusti? Aduh, hiji ampun teh sia ngarusak lagu coba sia kitu-kitu ting. Ngarusak lagu itu kata-kata mah. Dengekeun. Paingan. Dengeun dia. Atuh paingan. Tetebing. Disangkaan. Aduh, Ati. Aduh, cicing siapa belum? Nak ngomong belum? Tuh bawa dari baik. Bawa dari sini. Gusti, tuh. Bisa ngagogong. Aduh, ampun, hidup dicaci sih baik. Gusti. Kagungan dungkawu cara pohon aja mau kedekut kagungan dungkawu cara pohon aja mau kedekut aduh aku sih aja Arwana ulun ceruk kan? sok ayo lagu asliin bisa mana? Bisa. Sok sirupan anak tak kita sengikeun sok orang pangkatan sok Eslin masih kalapa puyuh. Kalapa muda belenggu. Aduh, ampun.
becis ini ya Allah. Lilin makan kepo. Kumaha cenah si Jem. Kalapa burung. Kalapa burung. Itu lilin mah ngekeun. Besok pangkatan urang pangkatan ieu. Oh, ngekeun. So, sebabna yeuh. Jenangna. Cici. Ya yeuh, ngekeun. Es lilin hitam kalapa muda di sanak mah sama jalan raya abdi samar kaduga sabab ayah gening sakadang mitokan no kaya ijem aduh aing didorong-dorong di sana kiri harja abdi isin ijem dulu garelok sabab kuring ijem jadi jalanan aduh terus makanya ngulang keberot puji ini belum puji Oh ya ya, aduh ampun jam aduh hah? beres. Nah, coba beres sebelum beres. Yo yang nampak gaji. Yo namprak ke Mas Adi. Aduh, ampun aing. Kudu bawa misi atuh jam sagara pagi. Boh dina kata-katana. Digana urang namun kadangnya mah kudian direkam dah. Pasti direkam. Direkam mana kan? Kayaknya direkamnya di gorong-gorong. Oh pasti. Oke jam hari ringan yang nyegetkeun uduh heula. Tapi sekarang udut. Udah bukti ingat sudah. Tiba-tiba kok sebulan oge penting. Iku mah ingat jam. Nah, tadi main naon jam? Lapar yuk. Main main. Aduh, main mayit. Mayit naon? Oh, nya naon we anu kira benang lidah. Tahu pasti. Heeh, syukur euy jam. Geus kabeuki ai jantung cau nu kamari teh diala dipais pan. Geus dipasak acan. Ai itu penambun we di juru. Naon di nomor di juru teh?
Saya tahu urut kamera. Lo penting. Ai masak jantung kumaha naon wae teh samarana teh Jem. Oh nyarupa-rupa ya kayak manisan ya. Urang nggak bisa ngulahkeun. Kumaha ai Jem? Oh manisan kebo. Manisan mudik. Oh di kumaha belum. Oh nyaman mending we mending cicing carakelan heula. Urang nggak bedo gula. Balur. Udah mah 1 kilo 2 kilo. Balur geuning kana kereta api. Menang aku ada gula, baru banyak kereta api. Saya kamu ini apa Jadi nu kitu teh manisan terminal. Jam pengen ka mana we kana Manisnya gajah. kamu na yang manis. Anu mana aya leuwih nu mana? naon? Manisan obrot. Manisan Pak Broto. Obrot ka diuk. Balur ku gula nang ngagoda. Oke, Pak Broto teh geus goreng dodonge kira Pak. Ayeuna kudu dibarul ku gula. Moal teh jiga buuk. Jam aing aduh. Mun loba teh seuri da ieu jam le jangar pamucetan hulu. Lawai. Sok. Iya yang diurutna ka ditu mah ka jalan kareta mah. Sok seroy teh yang modern aing jam. Saya pamucetan hulu, taya hulu. Sok. Sok atuh sok. Sok. Ya aya naon wajan dolar. Bisul. Lalu terjadi. Dai nggak tertalukan. Di sisi ada dia. Seriana enggak. Juga bunjeng aing. Jam. Aing rumah tangga urang anu sakieu silana. Da tetangga mah gari leuheun urang kecobakan gitu. Atuh kareueuna nya urang pindah. Kira-kirana urang pindah ti dieu ka mana Jam supaya aman. Oh yang nu aman mah yang nu tiis. Heeh. Cicing di tengah raur. Wah aman dia akan laut juri juga aduh. Hayang nu tiis teh kitu ijam di mana aing teh? Kudu di es. Aing kudu cicing na kulkas. Aduh. Angka di muka teh jeger. Lain, apaan aing teh kamari teh meuli TV. Hah? Lain cicing ilang masih ijam. Meuli TV nu kamari dari kamanakeun TV teh? Oh, TV mana? Nu kamari teh menang meuli mana kapan di warung? Oh, apa yang disebut kurang? Nu kamari teh menang meuli mana kapan di warung? Oh, apa yang disebut kurang? Wah, itu TV diseungeut leuk. Ning batu rumah rupa-rupa nu ciri aya di imah aya TV teh di luhur kentengan teh sok aya naon ngaranna teh? Oh, aya ucing. Oh, sarua jeung ngegelo ngomong. Lain geuning. Anu di luhur itu. Nu rangak jiga cucuk peda geuning naon teh? Antemi. Eta nu buleud dini nu buleud gitu juga ayakan nu luhur kenteng nu bola leunghar naon teh disebutna teh? Oh, eta. Antena naon teh nih? Antena naon teh nyaur. Anu jiga bokor teh antena parabola gitu kumaha naon teh? Ulang ngomong. Tadi itu yang harap panami centong jauh-jauh ceuing. Dah keluar eta ngomong si keneng apa? Ngomong naon?
Antena naon. Heeh, ka eta. Coba hampir ngaharib kana budu. Aing teh jem ka maneh teh geus bosen ti hareup mah deuleu. Heeh. Kumaha tah kira-kira cek ijem lamun aing geus bosen ti hareup kumaha? Oh na palingnya urang itu upang. Lain ieu mah. Ti hareup teh geus bosen aing teh ieu nempo imah nu sakieu geus. Eta sia mah lupa kana jorang wae nya. Oh tenan datang bosan ti hareup nya cek urang itu upang nonggeng geus. Caranya ngebekok kain jering gitu. Aduh, ampun jam. Biasanya mengis lagu gitu tuh suka kawin namun raja delang. Siritinun ing paseh munafik. Aduh, pasek munafik. Busanter maneka warung kopi geus payu jam acan hari teh. Aduh. Bisanya Kang, urut dalang gitu kumaha? Dewek mah segala kacabak jam. Keningan. Ai mana bisa kakawin seperti dalang? Tapi naon aya dalang awewe oge. Oh dah, komo dalang awewe anehnya. Aneh, atuh gresok mana kakawin bisa? Oh nya, nunggus makin. Gresok. Sauri ratan anak panjang sinengge. Aduh, si jam. Ya sabda urutan lah. Jam ampun. Nong, dasar panana jam. Siritinun sok. Ini sok aja beliku. Sihinun. Siritinun. Sihinun yang pakai anak kudu ditinun. Aduh, ampun. Bang Asona. Lain. Orang nyanyi dewe jam. Oh. Dah ingat capi deh mana nyanyi deh sok. Urang lagu Sagagang Kembang Ros. Sok. Udah dimurah mare Kang arti tengah. Hah? Udah dimurah mare. Lah mulai dua. Gimana latihan balagu. Gane ke urang aya nu mangis, sugan dinu tahlil kumaha we. Nya nya teh kalembur aya bisa mah. Ka mana? Oh iya urang narima panggilan kalembur. Ayo sumpanen. Sumpanen gitu. Soko Bandung ngadarepkeun. Aduh, sugan derek mangge lagu ampun si jam. Oh, cing air mangkat di lagu ya. Jauh kenangan papan cing kacapina yuk. Cing. Ngabari okuy atuh. Cok cing. Cok. Cok. Sok atuh gerajan terengkeun. Cing yuk. Pemahaman kurang lain. Biasa we Sagagang Kembang Ros sok mane heula jam. Sok jam. Sagagang kembang tawi kambang dikadir. Aduh, si jam balik ka tayo. Aduh, si jam balikan aing. Namanya sih itu lah. Yo, kata-kata anak ketinggalan, pohon tadi tadi parateun.
Aduh kuburu, kuburit terus ya. Ih, mendingan ge lagu ieu we. Lagu naon? Potret manis. Heeh, sok. Potret manisna nu katampa kumaha kamari. Heeh, bener jamu. Saya brokna terus poe Jumaah. Paduduaan manehna keur pulang jentua. Potret manisna. Aduh. Nu katampa minggu kamari. Terus? Website dan Aduh, majikan aing. Potret manehna Heeh. ke kamari eueuh irungan. Potret manehna ke kamari eueuh irungan. Tabakan. Si jamu geus teu balik kana segala rupa aduh. Mane atuh? Ampun, cici tenang we. Sok maneh ngadiring geura oge. Aya ngadenge salaman. Buah kawung. Oh, Buah kawung runtuyan ijem. Curulukna ketebak angin. Sebuah kawung eta ruruntuyan geningan mah ketebak angin. Buah kawung eta buah kawung. Ulah buah kawung wae atuh. Kita kumaha kata-katanya kumaha? Ulah buah kawung wae. Bajing sok lagu najo. Buah galinggem. Oh, cicok. Pokoknya mah buah naon oge sanada laguna kitu cicok cik maneh. Buah kawung. Ruruntuyan. Bukan apa. Bener jam. Ruruntuyan. Dua. Saruntuina dua terus. Ulah kitu terus. Sasauran. Pilih hati. Dua. Oh si jauh eng. Sama biji kembar. Jadi tamu sia. Barisan itu kecapina beresan. Sok semputkeun. Kecapina tilepan. Buka pantona jam. Dah bang pantau tadi tulakan ieu atuh. Heeh, mangga atuh kitu saha di luar gitu. Saha? Puntung. Nangga. Araya kitu di lebat. Aya ieu keur molahan kacapi. Ini diruga nya tapi atuh buka atuh pantona. Oh, dah tadi tulakan. Da pantauan bari nabe. Gureregan coba regan pinuh urut nyusut adai. Oh si jam aduh. Mas. Mengelingi. Ayo kita masuk. Ya. Apa ya? Masuk. Saya mau masuk. Ya. Iya. Lain. Orang mana tadi jam? Dah. Jelekong. Kurang jelekong motor duduk. Maaf Pak. Naon. Lain mau naon di panggung jam? Tuh granat. Oh iya, ayo siapa mau granat? Naon sih itu? Kamera Malik gitu dulu. Enten Pak. Lingi naon di amparkeun eta amparkeun sama na jam sama pas samping mana amparkeun. Ya kitu gina paseport sareng di ijem. Sumuhun ini. Punya nih yuk. Masalah arek manjer. Mudah-mudahan itu.
Tadi sih ada yang udah ngahaluang. Oh, mudah-mudahan ada dari jam. Potretnya lesnya Siapa ya, siapa masih kena ngecoblakan bengkelok jam. Ih, kamu jam ini sikit. Kita barek nundakan anak, barek nanggap urang. Sok atuh tanya jam. Barek kamarana. Aja abis teh. Aduh, tebih gininya bumi teh. Nuhun dah. Nanti pakai jijik ka dieu atuh jauh mah. Ih, ulah sok emosi. Banget abis teh ngahaja aya ke peryogian. Mun naroskeun soal pada itu 2 pengkolan teh datang pas 17 pengkolan. Biasa ada di kampung mah curug ngeluk gitu teh. Oh, eta teh istilahna. Nyata didinya padahal pungka pengko nanya mudun. Seueur alasan kamu mah neng teh caket nya cobi jerak upami nengnya upami ngengkeun urang kampung tebi neng turun gunung nya tadi dinya cenah tebi caket cenah dinya tah curug teh balik ngeluk. Oh adi sorang mun nanya modon. Iya. Abdi Anak mudun. abdi teh ieu karosannya. Ya, Abdi mohon. teh kataji ku jenengan bapak sang tuan rai sang garwa ieu. Nuhun. Baik karosan ti Kapaksa dikawin kita kau dinya. Iya nu dipanggul teh sanes lemari. Naon teh neng? Cuman di TV teh reporter anu dipanggul teh sanes ieu sanes lemari ieu teh kamera. Oh, siumuh depi teh pameget di mana teh? Sakali eta rambutna rada bule. Heeh. Wawasan ge sami bule. Siumuh teh irungna rada mancung sa teh teh. Rada nyari eta teh Mister Kabuladen. Mister Kabuladen. Mister Kabuladen. Oh, jam eta teh Mister lain Mister Kabulan. Kabulan. Mister silakan memperkenalkan ini yang kita cari-cari sudah beberapa hari ternyata ketemu juga. Terima kasih. Ya. Minta maaf saya tidak bisa bicara Sunda. Oh, tidak Nah, jadi soal. jadi betul mana keharapnya dia mah aing mah teh bisa tepati bisa bahasa Indonesia teh. Saya tidak jadi soal. Saya juga tidak apa-apa. Iya. Saya mau kemarau sedikit. Iya. Jadi saya ini mau dikumahakeun. Ibu, ibunya tonggokan ngalaler upami itu tacan rengse narosna. Ibu pada ngaragekeun. Oh, nya. Janten ibu Itu abdi kena ngahujeun. upami itu dinya riawas. Ibuan abdi kena ngahujeun. Aneh. Udah kumaha. Upami itu nuju hari pasti habis kudu ngisikan gitu. Sanes. Upami itu. Ya makanya ngelemas ka aing make upami. Kabawakeun ku semua si jam. Oh, jadi Bapak pun punten depanya. Oh, jam. Ya teh ti wartawati. Apa si wartawati? Oh, anu tukang lotek teh. Oh, bener. Anu sok nulis-nuliskeun naonnya gini. Dina surat kabra. Surat kabar. Betul. Mohon betul. Saya juga tahu. Jadi itu surat kabra. Jadi ya teh meureun anu sok nulis-nuliskeun anu. Dia yang tulis, Tuan yang potret. Oh. Iya. Nah itu begitu. Saya yang nulis, Tuan itu yang muncul. Betul. Jadi ibu ini yang menulis-nuliskan, ini yang ngeburusut muncul. Ngaberejer. Begini, hari ini saya ada sedikit bahagia bahwa dapat tugas disuruh wawancara Negarelo begitu. Iya, betul. Saya juga ikut sedikit ngawur ya. Ya. Lupa lagi. Jadi maksud Bapak ini datangnya ke sini mau naon gitu. Mau apa saya kesini Pak Cepot? dia nanya ke ka aing. Bapak mau apa? Ya, Bapak. ya kita ini mau apa? Oh,
Ibunya? Ibunya apa? Tolong pikirkan sama bapak saya. Apa baiknya? Jadi saya harus mikir di sini. Iya. Ya, saya pengen masuk televisi. Saya minta dipotret sama tuan sama ibu. Oh maksudnya teh kieu beureun jem. Kumaha coba? Jadi urang teh diabuskeun karena televisi. Jadinya Aduh sih. taman teh awal gayana awak teh kudu dara dibegangan saeutik abeh rada abusnya polisi karena TV. Karena TV. Jadi mana teh dibebeskeun huluna heula karena TV daeng teh. Aya liangan itu. Aya engke teh dina TV teh aya ijem lelempangan urang bisa lalajo zaman ayeuna teh gini. Heeh. Kumaha teh kira-kiranya? Hanya urang mah isa kira eta mah pae mah awak urang teh heula. Menikah nadem gedean. Lain ieu teh rek disorot. Ijem jeung akang teh disorot. Oh. Laras gitu betul Tuhan. Apa? Jadi Tuan. saya ini mau disorot betul. Kalau itu saya ini itu lagu. Saya ini si gembala sapi. Ya, Ya, kemudian yang disorotnya itu ya sapinya. ya. Jadi apa? Jadi kalau sapi di Kang mah sudah dijual kemarin. Sama ini Ya, Jem. ibu ini. Iya. Mana teh lain disokot sapi kemarin teh. Jadi nguruskan sapi apa urang ya? Aduh si cepet kumaha. Urang bingung ya, Pot. Wah, ayo atuh. Maksudna ieu urang teh rek dikanu titikeun lain. Heeh. Oh, rek disintu ini. Nya. Nah, mau ke Titi? Mau nyanyi, mau drama, mau joget, saya ikutan. Oh, ikut gelo. Betul, Pak. Ini bukan alat potret ini. Itu apa? Ini radio mau saya jual. Ini mah lain nurisnya sing aing tukang kredit gini jam. Keur beakeun ongkos keur balik ke Australia meureun. Jadi ibunya ini wartawati ini diam saja kenapa sih? Oh, kenapa ibu tiap saya? Kedai nikah teh deuleu. Kunaon? Itu ngamlong bujurna. Habis itu kiat di ngabis nanggapin ya wajah bapak. Namun, Lucu. lucu dupi ibu kedai nikah kunaon? Itu biasa balilahan. Biasa engkah balilahan kunaon? Tase. Oh, Jadi ini dipercepat sedikit ya. Saya mau wawancara ke sini, ya. mau bertanya tentang kesenian di daerah ini ya. Iya. Menanyakan umur saya begitu barangkali. Jangan ngatur saya ya, gimana saya aja. Iya. Pertama-tama Tuan tanyakan bagaimana perusahaan saudara di sini. Jam jawab aja cuma itu bisa ngajawab. Jadi tuan ini bekerja di Ragati gitu nggak? Hah? Di Solokan? Saya tidak gaji. Saya datang ke sini ya mau jual radio sama ROG. Iya, untuk pulang. Untuk masuk TV. Itu diureng sesuai euy. Ini Isa, saya dari terbawa tidak balik gini. Tuan ngomongnya jangan kebaliut. Itu Pak Baliot sudah saya wawancara di sebelah sana. Oh, sudah. Ya, tinggal ini ibu sama ini. Tetangga orang Pak Yud. Pak Yud teh geus disoting Pak Baliut. Iya, Pak ya. Tadi abdi teh wawancara sama itu ka Pak Baliut. Ayeuna langsung ka Kapukis. Malawit ka Kapukis. Iya. Jadi supaya bicara kita enak, sebetulnya saya bisa bahasa Sunda sedikit-sedikit. Iya. Hari bisa mah Sunda wae atuh. Dengan heuti. Jadi kalau banyak saya sedikit pintar begitu. Nun. Jadi Bapak bule ini kalau banyak bicara bahasa Sunda sering muntah gitu. Tidak, saya tidak pakai yang luntur-luntur. Tidak. Iya. Ya kalau muntah itu kan luntur ya. Gunung Galunggung yang kemarin itu. Apa sih maksudnya Jem? Gimana nih Jem? Jem? Cici kalah nongeng, kumaha Cici? Bingung mikiran anak urang oge meni rasaan murah jantung urang kos. Begini, saya berdua sama Non Isa ini mau memajukan saudara-saudari. Tuh geni, mereka majukan urang teh diseret-seret.
Sana bicara makan apa? Kumaha Bapak teh salerosna mainnya tos pataleta. Kalucuan bapak sareng kalucuan ibu teh tos dumugi ka cilu kaun-aun ka kocap ka janapnya ka jam paling angin-angin. Di tahun sabaraha rupina badan ditarusin kitu nama. Betul. Tapi sebetulnya akan saya ambil fotonya dulu. Ya, Akan saya setting ke coba itu bergaya dua-dua. ya jam sok manen Ibu cicing aku tong. sadang geus tong ngaos yang anu. Ciciu pina tak aing maneh. Kiraku. Oh, sok nece kana tak aing. Itu ininya itu apa Isa ini namanya apa? Anu? Bukan di atas leher itu apa ini? Oh, kepala. Kepala? Hulu. Ya, hulu. Oh, di atas kepala? Ya. Oh, rambut namanya? Bukan kalau rambut itu Apa? untuk sikat gigi di saya. Ya betul. Jadi ijem teh naik kana tak aing. Lain? Ini bijen maksudnya di atas kepala apa namanya tadi? Rambut, Di bawah hidung, kumis, di bawah bibir, yang apa? di terminal. Begini, di film dulu sebentar ya. Ya. Awas kalau saya bilang kamera action, Ya. betul diam ya. Ya. Awas siap satu. Doa tuh Isa saja. Filmnya habis. Oh, sialah. Punya benang bol. Jadi filmna teh beak ijem. Itu kuhoe dina kursi teh dudut heulalanan. Kuhoe. Kali kolornya tuh ya. Lain aya urut pepoean kemari. Aya tali rakia. Heeh. Tak kuat. Boleh kalau digentos gol benang rapi'i gitu cuan. Rapi'i. Naon itu? Bisa ditukar kalau ada itu pita kaset juga bisa jadi film. Ya, Nanti jadi juga jadi gelap. jadi gelap. Nanti di TV-nya itu seperti air begitu. Iya. Biar Bagus. Hidung bisa pindah di telinga. Jadi hidung pindah di telinga. Begitu saja saya mau permisi. Ya, Oh ya, sudah selesai. sudah. Kita sudah sama-sama tergigit begitu. Ya. Karena ini keadaan yang memaksa saya mau beli dulu film di sebelah. Oh iya. Iya. Itu kan ada pom bensinnya. Ada di tukang lotek film. Oh iya silakan Pak. Ya. Isa, Ya. diselesaikan saja sama Anda ya. Baik. Saya mau pulang. Oh, Bang, siapa punya untuk ongkos gitu? Saya nggak punya seperak-perak pun. Diam, boga duit, mana tidak ongkos itu batur. Aduh, kurang ajar wae jeung suwe kata mah.